Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin bade medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur rebunuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseueurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi kusadaya kadang wargi, sok sanau siu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian kaopat. Dina poean anu geus anyar Dewi, isuk-isuk keneh Kang Irman geus mumuluk. Geus saget make pakaian anu paranti digawe Dewi, tayohna maah rek ka kebon, sejan nerus keun Dewi hanca maculna. Tong nimbel, nyi, da moal lila gawena oge poe ayuna maah, piraning nganggeus keun wungkul, ceu Kang Irman semu ngosom, mangsa ngareret ka anyi lis anu harita rek ngalompeuh daun cau keur bungkus timbal. Mekel maah mekel wi atuh, Kang, bilih lami kungiuhan, kapanan sok hujan wae ayuna maah? Lah, moal hujan poe ayuna maah, da langitna oge rada lenglang. Pangwadahan keuncai wi wungkul. Siga anu geus yakin pisan Kang Irman maah mangsa ngomongna kituna teh. Teu nembal Dewi ari geus kitu maah. Sok, daun cau ditunda dina luhur dipan, sarta anu saterusna maah gura-giru bae nyi is ngawadahan cai pikeun bekel gawe salakina. Sup, cai anu geus diwadahan dibebes keun kana kantong, anu memang geus disayagi keun ti anggalna. Jang Irman. Ti patengahan, kadingi grewekna sora Ema Aci, anu dibarengan ku geblikna sora suku, sarta mingkin lila mingkin ngadeu keutan. Nuju ngomuluk. Nyi is miheulaan nyelengkeung mang nembalan keun. Teu lila antarana, enyawi anu ngurunyung teh Ema Aci. Tiba nganeret nyiris jeung Kang Irman maah. Ge, Ema Aci diuk dina tungtung dipan. Ieu, Jang Irman, pangmikeun keun duit keur buruhan anu garawe tea. 5 poe sewang jeung poe ayuna anu caan di balayar teh, nya. Ema Aci nunda duit di hareupeun minantuna. Tibang nembalanku unggeu Kang Irman maah, da bubuhan harita teh keur dina kaayaan samutut. Tah, nu ieu maah buruhan keur Jang Irman, ceu Ema Aci Dewi, bari nunda duit anu geus dipisah keun. Teu langsung nembalan, Kang Irman maah malah gura-giru neureuwi heula dahareun anu keur digayemna. Atuh sawios, abdi maah kedah diburuhan sagala, Ema. Sareng eta Dewi, mani agung-agung teuing keuning. Keun bae, da capek barang gawe teh. Sakalian jeung duit suluh anu kamari teh awi eta maah. Alus suluh teh, kadiang sakeudeung oge langsung kapake. Hatur nuhun pisan atuh, Ema. Ampihan, nyi, tembal Kang Irman, ditungtungan ku ngareret ka anu jadi pamajikana. Bade tuang, Ema. Sareng urap kangkung, ceok nyi is, sajeroning ngarongkong duit dibikeun ku idungna.
Ah, isuk keneh. Engkewi urang botram lamun geus rada be urang. Asa mindeng kulimis geuning ayeuna maah, nyai, boa-boa, tembal ema acih ditungtungan ku surangah serenge, mangsa nempo buok nyi iris anu rada baraseuh keneh. Tibang pating serengeh nyi iris jeung Kang Irman maah mangsa ngadenge kekecapan ema acih anu samodel kitu teh. Sareng sena memuluk, sanggeus amitan ka anyi iris jeung ka ema acih anu harita ngadon milu siduru heula maah, gura-giru bae Kang Irman ngagedik mamanggul pacul, sejamuru ka kebon mitohana. Saluyu jeung kekecapan Kang Irman nu sama amehna, kenyawi, kaayaan alam harita maah rada caang, panon poe oge siga mamayu enggoning nebar keun cahya jeung haneutna. Sanepina ka anu dijuk-juk, kasampak Mang Aja jeung dua baladna geus araya disaung, keur ngarawangkong bari pating kelepus siga anu narimat pisan. Siga anu barungah anu tiluan maah mangsa ngurunyung Kang Irman teh. Dinten ayeuna oge beres sigana maah, nya. Kang Irman rutret ka anu tiluan. Beres, jang. Da ukur satik Dewi, jabar rada panas deuwih ayeuna maah, moal ka selangku hujan, tembal salah saurang balat Mang Aja, siga anu pohara pisan yakina. Kang Irman tibang unggut-unggutan. Sanggeus nunda heula kantong jeung paculna maah, Kang Irman gura-giru ngusiwel kana jero eun bajuna. Ieu buruhanana, Mang. 5 dinten sewang upami teu lepat mah sareng ayeuna teh, nya. Kang Irman ngasongkeun duit ka Mang Aja. Duh, nuhun pisan, jang, geus butuh ti kamari keneh, mamang maah, geus teu boga minyak kalapa. Enya, kuring oge geus teu boga beule umeun. Siga anu barungaun pisan Mang Aja nu duaan maah mangsa Kang Irman mikeun duit pamuruh gawe teh. Atuh naha, pansaur abdi oge, upami palai diburuhan ti payun maah kantun nyarios wi. Kang Irman satengah nganaha-naha, dibarengan kurutret ka Mang Aja jeung ka anu sejenna. Ah, kagok, jang, hayang anggeus heula, tembal Mang Aja, mangsa ngabagi keun duit ka dua baturna. Geus kitu maah siga anu hayang buru-buru nganggeus keun pagawean, gura-giru bae Mang Aja jeung nu sejenna ngamimitian barang gawe. Siga anu sumanget pisan ka bahanana oge, komo Kang Irman maah, da bubuhan masih keneh gede tanaga. Dina mangsa kira-kira sajaman Dewi kana manjingna waktu lohor, pagawean geus rengse, malah maah kamalir jeung garitanana oge geus dibeberes. Kumaha atuh, Jang Irman, da geus beak geuning gawe eunana oge, tanya Mang Aja, siga anu bingung ku pipetaun. Nya marulihwi da parantos rengse, Mang. Moal pamali, kitu, pan acan manjing waktuna mulang. Hehe, moal, Mang, kalem bisareng abdi maah. Nuhun pisan ari kitu maah, mamang rek mulang atuh, nya, pamajikan bisi geus ngarep-ngarep duit. Muhun mangga, Mang. Sok witi parayun, abdi maah bade ngala daun cau heula. Geus kitu maah gura-giru bae Mang Aja jeung dua baturna marulang, kalayan mawa paroman siga anu barungah pisan. Ari Kang Irman, saleosna anu tiluan teh, cek, kana parang, sarta anu saterusna maah gancang bae ngaitan daun cau. Paragi sakaliun nimbel sigana maah. Rarubak tur aralus daun cau teh, dakawan tuh heun teu keur usum gede angin. Aya anu kudu ditepikeun pangna kapaksa nepungan Dewi hidap teh, jang. Gebek. Kang Irman mah siga anu rek coplok jajantung mangsa ujuk-ujuk aya sora anu ngomong kitu di tukang eunana teh.
Asa kagebah sigana maah, daharita teh keur anteng nyebetan dau cau anu geus dialana. Mingkin ngagebek Dewi Kang Irman maah, sabab sang geusna diliuk, tetela di tukang eunana teh geus ngajanteng hiji jirim aki-aki, anu tetela geuning, aki-aki anu basatih ulah kungsi mere buah dalima kaadirina. Kiwulung sugih, ceuk Kang Irman, bari dina kayaan pula hak polohok keneh. Kekeke, nah hidep make apal kana ngaran aki? Bagian eta aki-aki ayeuna maah anu katembongna ngagebek sarta rada kurang kerung teh. Ah, pedahwipun bojo nyarios keun impenanana, ki. Langsung teka akiwi abdi maah basapun bojo nyarios keun ciri-cirina jalmi anu nepangan dina impenanana teh. Oh, telik oge geuning hidep teh. Janten, leres jenengan aki teh, wulung sugih. Nya. Tapi, aki mah lain bangsa manusa. Sanes jalmi, teras bangsa naon atuh, ki? Kang Irman nepi ka kurang kerung. Bangsa jin kaula maah. Bangsa jin? Geuning teu benten sareng-sareng jalmi, ki? Bisa robah wujud jadi naon wae aki maah. Ngan, geus betah dina wujud anu kieu. Alus cenah ceuk Raden Surya oge. Tantuna, pamajikan maneh oge geus nyaritakeun saha sabenerna Raden Surya. Oh, muhun. Teras, tadi saur aki teh, aya anu bade didugikeun. Perkawis naon, ki? Rek menta dihampura sabenerna maah aki teh. Basa mikeun dalima tea, aki teh poho henteu nepi keun heula tata cara ngadaharna. Tibang kurang kerung Kang Irman maah mangsa eta aki-aki anu tetela geuning bangsa jin anu ngaranna Wulung Sugih ngomong kitu teh. Eta dalima, sakuduna maah didaharna teh 3 kaliun. Tapi, ari ayeuna maah geus telat sigana ngabejanana oge, datang tuna geus beak didahar. Nya. Muhun, ki, parantos seepku abdi sareng kupun bojo. Kumaha atuh, ki, moal kumaonam. Paroman Kang Irman siga anu kasiunan. Sidik aki oge ngarasa hariwang, sabab enggena orokna bakal badak. Atuh malah sayari agung maah, ki. Alus ari alusna maah, ngan karunya ka anu jadi indungna, datang tuna oge ka nyerina pohara rosana ari ngalahirkeun orok nu gede-gede teuing maah, malah maah aya kamungkinan bisa ngabalukarkeun paragat nyawa. Waduh, kumaha atuh, ki? Nepi ka pohara ngagebegna Kang Irman maah. Teuing, aki oge teu bisa kukumaha. Matak menta dihampura oge, rumasa aki teh geus gagabah nepi keun amanat ti Raden Surya.
Nyuhun keun bantosan ti anjeun nawi atuh, Ki. Muhun, maksad teh Tiang Surya. Teu bisa, Raden Surya maah teu bisa diganggu. Teu wani wideuwih pangpangna maah aki teh ari kudu datang ka apang cicinganana maah. Nepi keun amanat ka hidep oge, pedahwi Raden Suryana anu nepungan aki. Bagja hidep maah geus dipikanya langsung ku Raden Surya. Mata kitu oge, salu jeung kalakuan sorangan. Sok sanajan teu nyaho saha-sahana, unggal ka leuweung teh, cenah ari hidep maah sok amitan sarta uluk salam heula ka anu ngageu-geuh sarta ngawasa patempatanana. Ih, kedah atuh eta maah, Ki. Sok sanaos ka anu teu katinggal oge kedah aya takakramana. Enya, eta pisan meureun matak Raden Surya resepeun sarta dae keun nulungan hidep oge. Sakali Dewi, hampura kata lobehan aki. Loba keun ngadoawi keur kasalametan pamajikan hidep. Les. Geus ngomong kitu maah jirim Ki Wulung sugih ngiles taya tapakna. Henteu nepi ka ngarenjak ayeuna maah Kang Irman oge mangsa nyaksian ngilesna eta aki-aki teh. Ngan, atra pisan dina paroman beung utna, aya kamelang anu pohara pisan gedena. Waduh, kudu kumaha atuh ari geus kieu, gerendengna Kang Irman, siga anu bingung ku pipetaun. Pikeun sababaraha waktu lilana maah Kang Irman ngadon hulang-hulang sorangan di eta patempatan. Mangsa geus kadenge aya sora anu nabeuh beduk ti pilemburan, gura-giru bae Kang Irman mulang ka imahna, kalayan mawa kamelang jeung ka hariwang dina dirina. Tunda heula lalakon Kang Irman. Ayeuna, urang sampeur Dewi lalakon Mang Sakim, nyatana saorang lalaki anu dina poe esa memehna kungsi ngawangkong jeung Mang Aput, atawa mitohana Kang Irman. Dina mangsa anu sarua, harita teh Mang Sakim oge karek mulang ti kebona, nikroh mamanggul pacul, nyorang jalan satapak anu aya di sisi pilemburan. Sok sanajan geus kawilang aya umuran, tapi awakna mah cangker keneh, ditingali tina leumpangna oge moal matak tinggaleun ku budak ngora. Mangsa mimiti asup ka awewengkon pilemburan, palebah pengkolan teh Mang Sakim mah gancang bae salungkar salingker, nutur keun lengkah dua lalaki anyar pinanggi, anu tina gurak-gerikna estuning matak picurigayun. Caan aya 50 tahunan umur dua orang lalaki anu harita keur ditalinga keun ku Mang Sakim teh. Pangawakanana estuning kaleker, keureutan beungutna estuning prenges, komo anu kumisna baplang maah. Pakaian eta dua lalaki, dua nana oge marakee setelan pangsi kelir hideung ala Jawara. Rek dilemburiu Dewi. Nu saurang ngareret baladna. Heu, di diewilah, geus capek dewek maah. Heu, sarua. Hayu atuh urang nempoan heula kaya nana. Wangkongan eta dua lalaki teh mingkin ngondang kapanasaran pikeun Mang Sakim maah. Matak, terus bae ditutur keun, anu tangtuna oge kalayan mingkin ati-ati pisan. Teu lila antarana, rek, lalaki anu duaan ngareu-reun keun lengkahna, mangsa rentang-rentang nempoan saurang wanoja anu harita keur lumampah bari ngengelek boboko. Kabeneran pisan ieu maah, ewi. Tuh tempo, wanoja anu basa ti heula diencer tea, ceuk nu saurang. Heu, bakal nyorang jalan nu ieu sigana maah. Gancang nyumput. Geus kitu maah gancang bae eta lalaki anu duaan pating salingker kana tukang ngeun rurungkunan. Lung, anu saurang maah ngalungkeun geulang emas sagede cingir, persis pisan ka jajalaneun anu rek diliwatan ku eta wanoja. Ari Mang Sakim, mingkin ngadedempes bae mangsa nempo pamolah dua lalaki anu sarupa kitu teh.
Ieu meureun jelema anu sok nyulurkeun parawan teh, gerentesna mangsa Kim, kalayan paniu teup anu rutret ka aditu ka adieu. Teulila antararana, enyawi, wanoja anu keur ngengelek boboko teh ngaliwatan jalan anu cikeneh di alungan Geulang Emas. Tungkul, tungkul, ceuk lalaki anu tadi ngalungkeun Geulang, mangsa eta wanoja geus kira-kira 3 meteran deui tina rarangken emas anu dialungkeunana. Anu tangtuna oge bari dilaungkeun pisan ngomongna teh. Baladna anu saurang deui, gura-giru bae ngantelkeun curug kana biwirna, minangka isyarat sangkan baturna jempe. Bubuhan boborelakan katojo ku cahya panon poe, kira-kira 2 meteran deui oge, eta wanoja geus kurang kerung neuteuk Geulang Emas anu gogoletakan di jajalan neun anu rek diliwatan. Sang geus deu keut pisan, nepi ka pohara ngajenghokna eta wanoja teh, mangsa geus sidik yen anu boborelakan teh tayalian Geulang Emas. Gancang dicokot. Sang geus culang cileung heula sakeudeung, sup, eta Geulang dikana bobobokeun. Gedik, eta wanoja balik deui, kalayan lengkah suku anu semururusuhan. 2 lalaki anu harita keur ngawaskeun tina tukang eun rurungkunan, siga anu pohara bunga heunana mangsa Geulang Emas anu dialungkeunana dicokot sarta dibawa indit ku eta wanoja teh. Sang geus wanoja anu keur ditalingakeunana ngiles dina palebah pengkolan, duanana meh bareng kalaluar tina panyumputan. Hahaha, karinagi buruhanana, ei, ceuk nu saurang, anu kumisna kawilang baplang. Heu oh. Hayu, urang langsung ka imahna Cep dan wi ayeuna maah. Bakal disuguhan arak nu pangmahalna ge urang. Nu diajak ngomongna, tibang surangah serengeh dibarengan ku unggut-unggutan. Geus kitu mah gancang bae eta lalaki anu duaan patinggaredik ninggalkeun eta patempatan, kalayan paroman deu meut siga anu barungah pisan. Sang geus anu duaan rada jauh maah, kakarek mangsa Kim oge waniun kaluar tina panyumputanana. Yakin pisan aing maah, pasti nyiati teh rek disulurkeun. Kudu sagancangna dibejaan yeu maah, bahaya, gerendengna mangsa Kim, kituna teh ari paneu teupna maah teu leupas nyerangkeun tonggong 2 lalaki, anu mingkin lila mingkin ngajauhan. Gedik, kalayan siga anu gura-giru pisan, geus kitu maah kebat bae mangsa Kim ngagedik ninggalkeun eta patempatan. Karek balik, jang Sakim, tanya seorang aki-aki anu harita keur neuk-teukan kuku di tepas imah, mangsa Kim ngaliwat ka hareu peun imahna. Enya, bah, tembal mangsa Kim, singget. Naha geuning bet jalan dieu, atuh nguriling? Aya perlu heula, bah. Aki-aki anu cikeneh nanya, tibang unggut-unggutan ari dijawab kitu maah. Gedik, sanggeusna amitan maah, gura-giru bae mangsa Kim neruskeun deui lalampahanana, kalayan lengkah suku anu leuwih gagancangan batan samemehna. Eo, waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun, enjing urang sampeur deui, hapunten palamitra kanggo nyumangetkeun sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, atanapi di komen manawi masih aya keneh nu resepun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis kerasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga cobian carios nyambung bentang pasantren. Nutos sarpu gemaos siu maah bakal kabawa asa ngora dewi. Kangge nu resep cerita misteri. Mangga danggukeun leuweung larangan di channel YouTube Mang Augustin.